Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palih dieu kirang nyora biasa bapak-bapak matara tararik nyora teh ditingali nage kalah maroloh ka abdi jiga nu barogoh kieu geuning Pak. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik sigana karena rundutan sorakna kurang pati tarik. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas henteu Pak? Jangan marolotot kieu. Aya parawan teu aya? Nu teu gaduh artos aya? Nu carogena teu usaha aya? Nu gaduh hutang aya? Ieu tiung geus lalunas encan. Masalahna teh beda da nu geus lunas jeung nu can lunas. Nu can lunas mah morosot wae. Tu udah diomekeun da. Ya Allah, moga-moga sawai ibu-ibu nu nembe ngawaler salam nu gaduh hutang sing lalunas. Nu tarik amina berarti nu ageng tanagana. Kanggo ka mana eta Kang tuangeun? Wira di panggung ieu meja kosong. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan adibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Amma ba'du, rasa syukur urang sadaya dina ieu wengi ngalangkungan syukuranana Bapak Haji Apip beserta Ibu Haji Yuyun anu insyaallah dinten enjing bade nikahkeun putrana Cep Febri
permana jigana ieu lahirna bulan Februari. Dalamun April mah pasti Apriliani mun awewe. Di abdi pedah tatangga sami kitu ece. Ieu saha mang budak teh namina Febri geuning meni Febri lahirna bulan Februari Bu Haji. Ada eta nu bulan April Apriliani, eta nu hiji deui nu bulan Maret Meri cenah. Febri permana oge panganten hitan Ananda Andika Pratama. Benten salit Febri permana sareng Pratama. Inti doakeun ieu murang kali Febri anu cep Febri bade ditikahkeun, mudah-mudahan rumah tanggina bahagia dunia jeung akhirat. Saur bahasa urang Rawa mah runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh. Teu aya kajabi kalimat anu sae ku urang diucapkeun iwal ti ku rasa syukur ieu ngalangkungan ieu riungan. Hayu urang maoskeun heula kalimat alhamdulillah. Hawatos ibu murang kali. Acan bobo panginten nenan atuh. Hujan sok atuh kapali dieu. Oda saminya ieu. Ageng teu Kang? Henteu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sok ieu wios hujan oge lamun Bapa ayeuna hujan abdi supados adil ece kahujanan abdi gerek lungsur rek pindah kanu teu ditendaan. Ih atuh piraku dicanak lalajo Persib hujanan ridho da ieu mah urang mak demi apa mendambakan barokah jeung syafaat ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keun barasa ge sing jadi saksi keur urang. Asal urang ridho, ibu ridho ka dieu angkat. Teu kapaksa. Teu aya nu maksa. Ikhlas. Bade naon ka dieu? Bade naon ka dieu Bapak? Bade milari ridho Allah ku jalan tolabul ilmi. Sami abdi ge da upami ngagugu kacape mah capek. Sadinten ayeuna jadwal 3 tempat pagi, sore, siang. Kuduna mah da ayeuna ge ieu teh di Sumedang. Geuning teu ka Sumedang. Sapaparat jalan nepakan tarang riut abdi rek naon ka Sumedang dawuh nu ngonang. Meni keneh ka dieu we. Mohon bade naon abdi ka dieu sami tujuan mah sareng ibu bade milari ridho Allah ngan panginten sakedik abdi mah aya leuwihna sajaba neangan ridho Allah teh abdi mah ka dieu teh hayang meunang amal eueuh lain amplop. Astagfirullahaladzim. Sok ngageser ibu tak ka dieu ye ngageser sok. Ieu masih kene kosong di dieu ge di tengah masih kene kosong. Sok canak amparanana dia di tengah. Di halaman bumina Pak Haji Apip masih kene kosong. Sok sambil nertibkeun aa saya nama mun tadi atuh ngabagikeun tuangan teh supados teu ngaganggu. Sok urang sambil mau sholawat heula. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sok eta rengsekeun ngabagikeunana pados teu. Yasin habibillah tawassalna bibis. Sallu ala Nabi Muhammad, semua membacakan sholawat Rasulillah wa kulli muja. Tadi dia ya wios dicana karpetna piwarang ka dieu pados raos. Salatullah salamullah ala toha rasul. Sok uku panitia cana karpetna amparkeun di dieu. Salamullah ala yasin ilahi salimil ummah mina tiwan ni'mah wa min hamim wa min ummah bi ahlil badri ya Allah sadayana salatullah
ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Sambil ngantos ieu aman tertib cara lik kami tengah wagel langsung deui sholawat deui salatullah ala toha rasul. Semakin banyak membaca sholawat semakin dekat syafaat kita dari baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sok dua kali deui awasan sholawat Allah. Mudah-mudahan sawai zaman hadir di tempat anu teu daramang moga-moga panyak watna ku Allah diangkat digentos ku sehat deui. Tibil qulubi wa dawa. Sok ibu enga geura cara lik wa afiyati akang sina cara lik abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasal sawihan deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil. Subhanallah luar biasa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Sok engal aja wasal Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tos lah. Atau saya tak ngabagikeun caina kenapa kesini enggak ada air terus biasa di dia mau balik ngaji tara dibere cai pak. Yes, lanjut yes, mudah-mudahan hujan dia sing anak barokah kanggo urang lemur lawa khusus kanggo panganten cepebri anu enjing bade nikah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Nu dipieun hormat kersana pengatur waktu panata calagara. Nu dipieun hormat para alim ulama, para ajengan, para kiai. Wabil khusus kasepuhan nu aya di tempat. Pami telepat sasepuh di dieu teh kersana Pak Ustad Yayan mohon. Mohon enjing teh di dieu sok aya pangawasan mingguan Ibu. Aya poe naon di dia pangawasan mingguana poe minggu aja maknya mingguan poe rebo mingguan mah poe minggu da jumaahan ge tara poe kemis. Atur nuhun aa caina ngan abdi teh ieu teh gaduh penyakit riut sirah ieu biasana teh damangna teh ku kopi gude ieu teh. Subhanallah. Tak ayeuna mah beki caket sareng si bapak deh. Jadi tiasa kaditu ka dieu. Mohon ieu Pak Haji sanes. Pak Haji. Hah? Ya sanes Pak Haji mah. Oh, pamasihan tinu tas ti haji gitu. Oh. Nu dipieun hormat aparatur pemerintah kersana Bapak Kepala Desa Rawa manawi aya teh aya. Teu aya Bapak RT aya.
Nu mana Pak RT teh? Oh, masalahnya kan ieu jalmi teh seueur anu caralik dinu poek. Bisi RT dinu poek cicingna. Ieu berarti di dieu teh jelema aya jurig oge aya. Ari jelema mah dinu caang, ari jurig mah dinu. Lamun aya dinu poek tuh geuning aya, berarti itu teh ngaranna nyumput, aja lain jurig. Astagfirullahaladzim. Nah teu sopan piraku aya jurig ditiung di kopeah gitu. Jurig mah tara aradud tara arudud. Nu dipihormat Sohibul Hajat Sohibul Walimah kersana Bapak Haji Apip beserta Ibu Haji Iyuyun. Pak Haji Apip teh teh ibu nu ngulem abdi. Jadi barokah anjeunna abdi tiasa tepang sareng urang rawa. Katawis urang rawa mah geuning duh dina pangawasan teh meuni semarak kompak. Ya bapak-bapak nage di dieu mah meuni seueur nu maririp artisnya. Nuhun tingali ku ibu atuh da meuni seueur nu mirip si Tukul aja. Subhanallah. Atuh da ibu meuni teh nu calenghar, red ka dieu aki-aki, red ka ditu aki-aki deui. Tapi coba lamun Pak Haji Apip di dieu nanga pongdut, sok aya di rawa pongdut. Naon ari pongdut teh? Eta mah jawaban budak SD jaipong dangdut lain, ari pongdut teh jelema ompong bari genut aja. Coba lamun Pak Haji Apip nanga pongdut da pasti itu nu hadir teh pemuda kararasep teh aya. Ai kana pengajian mah nu hadir ge aki-aki nu geus karurang giji. Subhanallah. Ibu ridho ka dieu. Sami mohon abdi ge ridho ka dieu teh ibu. Sejaneangan ridho Allah ngan abdi mah aya leuwihna hoyong kenging amal cek abdi ge amplop wae. Geuning kunaon ibu sabab lamun abdi di dieu ngaos didamel ngalangkungan pangulem Pak Haji Apip, lamun abdi teu jadi amal pasti sia-sia. Nah, beki ageng hujankeun we sing barokah lah hujana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sesah da ku cai mah. Sokola sholawat ya Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam alaika ya Habib salam. Salawatullah alaika asyraqal fatafat minul buduru mislahu usnik mara'aina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika sholawat ika anta samsun. Keluarkan sewantena mudah-mudahan tekeng ngirangan kaberkahan kulung surna hujan, tekeng ngirangan semangatna kangge urang calik dina ieu tempat. Sabab ieu urang ngaji merupakan jalan untuk kita masuk surga. Unsuduri Allah ya Nabi ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya Habibi. Semuanya daripada nyarios nu lain maningkana kaluarkeun tina lisan urang iwatib awazan sholawat. Da moal aya urang sadaya lamun teu aya Kangjeng Nabi, moal aya alam dunia ieu lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam Al-Qib
lata ini Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawat alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut raat yes. Bu Cepebri bade nikah Ananda Andika tos dihitan atos dihitan nanti ajan ya atos Ari Pak Haji Apip tos dihitan nanti ajan nikah ibadah dihitan oge ibadah tos ulah reco katanya fokus nama datus raat iya siap ibadah teh ibu aya 3 kategori. Hiji aya ibadah nyeri, 2 aya ibadah capek, 3 aya ibadah ngeunah. Hiji ibadah naon cenah ce? Nyeri, 2 3 ngeunah. Ieu nu palih dia kunaon Bapak teh nyora? Ibadah nyeri, ibadah capek, ibadah ngeunah. Sok mun arek nyora mun moal barali. Aya sabaraji ibu ibadah teh? Ibadah nyeri, ibadah capek, ibadah ngeunah. Aduh si teteh nuang naon eta mah jiga nu enak kitu. Sakalina ya ce, awas kaluarkeun sorakna tong dipengkak dina tikoro bisi batuk leuheung lamun teu setruk dah. Ibadah capek, ibadah ngeunah. Naon ibadah nyeri ieu Cep Ananda Andika Pratama dihitan. Ieu bade naros abdi ka para korban anu pernah ngalaman dihitan. Abah ari dihitan nyeri henteu bah. Si abah meuni jiga nu atoh ditaros ku nu geulis ya. Abah dihitan nyeri henteu? Nyeri. Jawaban abah tepat benar. Nyeri pasti dacan aya kacarita lalaki nu dihitan 2 kali. Berarti nyeri nyobahnya. Ibu ari ngajuru nyeri henteu? Wadul. Maknya borosot deui. Lamun ibu nyebut ngajuru nyeri cek abdi mah eta teh bohong. Geuninganan ibu meuni tepikeun ka 3 tepikeun ka 4. Cenah nyeri. Ternyata memang nyeri ibu. Sok bayangkeun pateu sabanding nyeri na bapa dihitan jeung ibu nuju ayeuna ngalahirkeun. Di abdi mah ngajuru, aya bahasa ngajuru di dieu. Orokan aya. Pernah ibu ngalahirkeun. Karaos nyeri patuangan mules. Sok ngaheujeun. Salaki milu ngaheujeun teu? Ibah di abdi mah aya tatangga eta salakina teh balas setia ka bojona teh. Bojona nuju ngaheujeun. Pamajikanna ge salakina sarua. Cek bidan teh sok tarik napas eta salakina ti heula. Pamajikanna macan ngajuru salakina geus milu ti heula. Ngajuru atuh geger bidan teh geuning cenah orok teh bau ieu teh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak sakit na dihitan punten bah henteu saakurna nyeri na ibu nuju ngalahirkeun. Bayangkeun atuh bu, ibu ngalahirkeun sababaraha ribu urat pegat tina bubututan pamajikan bapak. Da teu saimang atuh ibu nu rek dikaluarkeun jeung nu sok asup ka jero. Nu asup nu ka jero jeung anu kaluar gede nu asup. Nu asup mah nyeleutik bari gunul, nu kaluar mah gede bari gondrong sok. Rek teu pajet kumaha bapak? Matak abah lamun bojo ayeuna istri nu ngalahirkeun teras ayeuna maot, ibu maot nuju ngalahirkeun disebatna ge maot syahid, maot syuhada. Beda jeung abah anu keur udud eta. Lamun abah maot ayeuna keur udud lain maot syuhada, eta mah syuhadma. Aduh, wilu jeung ngarokok tah. Abdi mah sok abita ari ningali nu ngarokok teh. Sarog abdi ge sok ngarokok. Margi di nu ngarokok teh aya keistimewaan, Bu.
naon keistimewaan anu ngarokok, yakin abah nuker ngarokok bakal disalametkeun tina siksa kubur sabab hirup keneh si abahna. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ala Nabi Muhammad. Hiji ibadah nyeri di hitan ngajuru ibu nyeri. Abdi pernah ngalaman 2 kali hamil teh, da moal waka ngalahirkeun ece pasti proses naon heula hamil. Engke ieu panganten Neng Riri anu bade ditikah ku Cepebri, yakin Cepebri satu saat akan mengalami hamil. Da Cepebri mah sanajan awak badag moal bisa hamil. Sok di dieu aya nu jangkung badag anu gagah bisa hamil teu. Tuh, ku abdi masuk lamun aya ayeuna dibere duit 100 juta tah Pak, tapi kudu hamil heula. Moal aya lalaki nu bisa hamil, tapi seandainya ayeuna ibu tingali awewe awakna sakumaha leutikna, awak sakumaha garingna, yakin awewe bisa hamil. Ajaib, ajaib, mulia, mulia. Geuninganan ibu teu hilap hilap kana nyerina, margi Allah memberikan keajaiban dea kemuliaan 40 poe ibu tiasa dianggo deui. Mohon ece atuh sok rek dak tu pejet atuh. Lamun taya keajaiban Allah apa moal dipake deui bubututan pamajikan bapak teh. Subhanallah, ibu boro-boro ayeuna nuju mulosna patuangan, nuju bade ngalahirkeun, ibu nuju hamil 8 bulan, salami 8 bulan, yakin Bu, komo keur ngidam 4 bulan tah uo lagi nya. Itu lalaki ngalaman teu uo gitu. Teu matak punten Pak, sing karunya ka pamajikan teh. Ulah daek produksina wungkul. Imam pamajikan nyeri beuteung mulos mulos ngising we kadinya. Ugorek ngajuru Pak tong diantepkeun bisi bahaya, pecah ketuban bahaya geuwat bawa ka bidan tong dibawa ka warteg. Datang ka bidan cek bidan sok ibu naik kana ranyang nya muhun da kana kenteng maluhur teuing. Tarik napas pasti da tarik tamang ma Agustusan. Heujeunkeun terus eta budak tereka luar sakali deui eta rambut geus katingali pedah rambut inungna keneh eta teh. Subhanallah, aco kealamanku abdi mah atuh da 8 bulan keur mah awak kurang jangkung, heg hamil 8 bulan eta salaki teu abdi diuk dina kursi jiga orek kadut cenah mah. Diuk ayeuna nyebut jiga orek kadut. Heg terus ayeuna abdi sare nang kuban da. Di ece deui, mama eta sare nang kuban jiga odong-odong. Da jujul lautan kitu aco. Geuning jujul lautan beuteung antelna wungkul tarang jeung sukuna mangangkang. Matak ungklek-ungklekan sok bisi teu percaya ku bapak. Tingali pamajikan anu keur hamil 8 bulan sarena nang kubanna pasti jujul lautan. Kabadug we ku salakina sukuna muter jiga gangsing na kasur. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ieu cep ayeuna Febri atos dihitan. Iya nu nembe engal dihitan mah cep Andika. Abah atos dihitan. Abah atos dihitan da ajan. Henteu cenah si abah mah henteu. Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad. Ibadah nyeri ibu, subhanallah, wajarlah ayeuna cep Andika Pratama anaksa umur cep Andika diajarkan berdarah-darah sebagian anggota tubuhna ku benda tajam. Naon sababna? Da ieu ibu nuturkeun kana sunnah Nabi Ibrahim alaihi nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bahkan hukumna ge jadi wajib ibu. Da lain dihitan wungkul pasunatan ti Nabi Ibrahim teh bapak hiji ngeuretan kuku. Jadi ibu lamun gaduh kuku teh tong diantep paranyang kedah paronok. Da sok aya ngingu kuku ngahaja eta teh teu apal pasunatan. Jadi lamun kuku abah harideung ti ayeuna potongan bah. Mohon abah ungeuk-ungeuk. Abah eta bogoh ka abdi bah. Dina abah mah da ningali abdi anugerah bangan abdi dipelong ku abah musibah ya teh bah. Subhanallah, si abah meni semangat kieu abah. Subhanallah, hiji ibu ngeuretan kuku sunat di Nabi Ibrahim. Dua tah ngarapihkeun kumis. Jika si akang eta tukangeun si abah nu keur udud sarua. Eta kumisna ayaan rapih gitu. Ngan ama aya jangwa tungkul jiga teroris gitu. Kumisna aya saeutik. Nah, jadi kan sok aya bapak anu ngingu kumis, anu boga kumis tapi teu dirapihkeun, ngamai jiga jembatan leho. Salaki oce bisi kitu carekan bapak rapikeun sunat tati Nabi Ibrahim ulah ngama jadi lamun bersin teh kan sok narap leho teh geuleuh
itu sunat eta teh. Tilu pasunatan ti Nabi Ibrahim nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad maresihan bulu kelek. Kelek teh tong rarogok buluna teh Pak. Rujit ningalina ge. Sunat nah aja bau, aja rujit, aja buluan geuleuh. Opat sunat maresihan bulu sayang careuh, sayang odeng dah. Ngan beda di lalaki jeung di awewe. Mun di lalaki mah sunatna dikerok, mun di awewe mah dibenyeng didudut. Kabayang ya. Sok ajaran dibenyeng pew pareureuh meureunnya. Sok selamat mencoba BSI isuk sianya. 5 sunat dihitan. Bu, caroga ibu terus dihitan. Ah eta subhanallah ya sadayana luar biasa pasunatan anu ku Nabi Muhammad terus dicontohan ayeuna bade dilaksanakeun ku Cepebri enjing bade nikah. Berarti melum enjing teh bulan madunya. Beda jeung urang bulan alaun. Sok bayang abdi mah inget Pak ari meleman pertama baheula. Sok gerak enjing Cepebri matak sok aya paribasa jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli pisitan, paling enak jadi pengantin baru. Melem pertama silih ciwitan. Eta teh bener cek alaman ku abdi. Salaki abdi diciwit leungeunna ku abdi tepikeun kagetihan. Eta di kamar meleman pertama ku abdi ditaros di doja. Ah sakit enggak? Teu ngajawab ieu, leungeunna ka diasongkeun deui ka abdi, iwit euy cenah. Padahal mun ayeuna mah diciwit meureun panyarekan ge meureun wah bea karep. Da balas manja atuh keur panganten mah iwit euy cenah. Abdi ge maleman pertama hayang hitut da teu wani atuh. Sok saha anu hitut maleman pertama hareupeun salaki meureun di kumaha mah carekan. Ih atuh ieu teh da tahan harga hayang hitut ih diempet-empet we. Da geus teu kuat beuteung mah teu bisa diajak kompromi atuh. Eta teu kuat abdi api-api kaluar sugan salaki teu nuturkeun. Ayo pas dina lawang panto kalepasan abdi hitut ngik eta salaki geger nunjuk ya yang entutnya untut bari rowas sieun dicereikeun entut balugu cantut entut era Pak maleman pertama yang hitut beda jeung ayeuna bapak teu hayang ge dihajakeun salakina di dapur dut ditemal ku pamajikanna ti kamar pret torajol anakna brot ayeuna mah eueuh ka era pagede-gede hitut subhanallah aya ibadah capek ibadah naon ibadah capek teh ibadah haji ibadah umrah tuh teruskeun ka Pak Haji Apip Pak Haji Ibu Haji Yuyun ibu kantos ka Mekah teh acan hoyong ka Mekah geus daftar encan ieu atuh sareng rek mawa atuh Bu Haji cenah teu boga duit da urang mah anger we kana naon ieu teh duit mata abdi ge yang ibu di dieu ngawas teh hoyong jadi amal lamun jadi amal pasti abdi balik bakal menang doa lain duit duit we abdi mah yang menang doa masalah duit mah kene kumaha Pak Haji Apip eta mah dibere we duit ku Pak Haji Apip syukur abdi mah henteu wae piraku nyapiraku da Pak Haji Apip teh jalmi eling tingali piraku ieu teh lagi meuni gagah meuni mewah meureun sabaraha puluh juta ieu ari ka abdi mah 5 juta ge nawar. Ari ngaji kudu lila ari amplop lemah pret subhanallah keun bege tang baji da abdi mah tenang dionang ku Pak Haji mah da Pak Haji teh jalmi eling nya bunya eling teu Pak Haji Apip tah mun ceuk ibu eling ke abdi mah kumaha mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti Pak Haji Apip teh eling mun mere leutik berarti henteu tegede oco ya lo teu sopan ka Pak Haji nyebut eling subhanallah alhamdulillah Pak Haji ya sedikit permasalahan abdi riut mastaka bakal damang margi aya kopi gude bade dicobi heula jigana ieu bakal kurang amis naon sababna kopi sabungkus caina meuni pinuh abah teh keng melong wae ka abdi abah teh resep kana kopi resep ka abdi bah bismillahirrahmanirrahim luar biasa pas hatur nuhun riet abdi ilang ngan ieu panyakit tuur masih keneh teu acan ilang abdi gaduh panyakit leuleus tuur Pak ieu biasana cagerna teh ku teh pucuk kieu teh subhanallah
Aduh atur nuhun ka akang kameramen akang teh tadi mah di ditu jadi pindah ka dieu nya badi ilik-ilik eta buuk teh boda saware hidung saware jika anak teh sakedap deui akan meninggalkan dunia hitam ieu teh oh ngahaja eta mah di beureumman ece subhanallah abdi mah sok resep kanu di beureumman buukna teh eta teh gaul ece ari gaul teh GAUL disingkat gaul hartina gaya anak urang leuweung eta teh Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu ibadah capai ibadah haji umroh ibu tacan ka Mekah hoyong kabita sapertos Pak Haji Api Pak Haji Ibu Haji Uyun tegaduh artosna suhunkeun ka Allah dan nu gaduh Mekah mah sanes jalmi anu seueur artos nu gaduh Mekah mah jalmi anu dinasibkeun ku Allah dan nu gaduh Mekahna Allah nu gaduh Madinahna Allah tong hese ibu suhunkeun ka Allah amparkeun sajadah hegsing nangis bari nyuut teh ngadoa teh Gusti abdi teh hoyong ka Mekah tapi tegaduh artos ya Allah geus kabayang geuning itu Ka'bah kabayang multajam kabayang Hajar Aswad kabayang rawadhah abdi teh hoyong kadinya ya Allah tapi abdi teh gaduh artos tapi ibu didoakeun ku Allah diijabah doa ku Allah yakin ti mana min haitsu la yahtasib bakal datang rezeki ti mana wae ya robbal jika Mang Romli jeung Bi Icih tatangga abdi umurna sabaraha tahun Bu bukan usia muda geus 85 tahun ka Mekah pakokolot di mana artosna dabuhan meureunan getol ngadua ya Allah hayang ka Mekah sementara sawah jualan teu boga kebon teu boga dahar ge saaya-aya ece ngan meureun geus kuat nasib ti Allah ku seueur ngadua syariatna Pak Haji Mang Romli eta jeung Bi Ici teh tageuning teh pucuk datang moga-moga ieu nu mere teh pucuk sing ditarima iman Islamna aduh nuhun ngan ieu tunuh ieu teh penyakit tunuh ku sprite biasana aduh gaya sia calanana legging tingali mun di awe mah nu kitu teh legging di lalaki mah pensil biasana mangarana teh di istri mah legging nu kitu teh anu merecet itu ngepres eta teh legging calana lepet gegeleun anjing teh atur nuhun anya moga-moga ditarima iman Islamna mohon sing husnul khotimah dihampura dosana amin gitu can maut ngadoa eta teh ibu lain jang kanu maut jang kanu hirup ece teh kudu ngadoa ya Allah hoyong maut husnul khotimah abdi teh sieun ibadah teh sia-sia haik maut teu mawa iman Islam ya Allah abdi tampi iman Islam hoyong maut husnul khotimah kitu dari maut mah teu aya nu uning atunya sok aa ieu put mantuna Pak Haji anom keneh Pak Haji tos sepuh abdi sami yuswa mah di luhureun sia maut mah teu uning abah tos sepuh duka saheula maut menyebah duka abah ti heula duka abdi paneuri itu duka sabalikna nyabahnya abdi ti pengker Pak Haji Apip ti payun nyabahnya subhanallah ibu ka Mekah sok yakin tingali kamari Mang Romli jeung Bi Ici eta 85 tahun usiana ti mana artosna si horeng teh nasib nu kuat gara-gara putrana anu bungsu geulis rupana teh kawin ka aki-aki geus kitu we jalan nasibna meureun kawin ka aki-aki sapertos si abah ieu aki-akina teh ngan itu mah itu burada gagah keneh dabuhan jalmi kaya toko emasna di mana-mana beunghar inti nama begitu dikawinkeun ku si Abah Romli budakna kasih aki eta langsung ibu didaftarkeun haji diberangkatkeun umroh nasib anu ku kabitan teh ibu sok bikeun anak eceuk aki-aki atuh tuh kasih aki itu bikeun subhanallah ibadah capek haji umroh teh tapi ibu aya kakapok teruskan ke Pak Haji dah capek di Mekah teh atuh capek tawaf sa'i teh bayangkeun jutaan manusia tapi hoyong deui ibu kabayang teh nu atos mah bade ka Mekah teh tibir ali teh tos nawaitul umroh tawahram tu billahi taala na mobil bus teh labbaik Allahumma labbaik dugi ka Mekah ningali Masjidil Haram ningali Ka'bah Allahumma zid hadal baita tasrifan bade tawaf bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar
Akbar. Karena naon ibu? Karena Hajar Aswad bari Hajar Aswad nama teu katingali da jutaan jalmi atuh geuninganan kada istilam sunat ibu bade tawaf bismillah ya Allahu Akbar. Sanajan ibu nama di mana asal ayeuna tos lempeng sareng lampu berarti di pali ditu aya Hajar Aswad. Diangkatkeun pandangan jemaah sadayana raeng bismillah ya Allahu Akbar. Ieu teh bakal jadi saksi dampal pandangan ibu nu pernah nyium Hajar Aswad jaga urang ku Allah bakal dikasurgakeun jeung Hajar Aswad. Tong waka amin dan can ka Mekah nage insya Allah. Kumaha ibu da teu pernah ka Mekah atuh sok ayeuna balik ngaji ieu teh ka salaki teh bismillah ya Allahu Akbar. Osok teh kitu ka salaki ya Allah ning tara pada boro-boro ibu abdi ge tara sabab ibu bang uih ngaos daek nyium salaki akur jeung nyium Hajar tah matak ibu ayeuna mah geus diwartosan engke uih ti dieu salaki ece talian sukuna barogod leungeuna golerkeun dina kasur ciuman menang 20 kali mah cek ibu teh cicing sia salaki Aswad gitu. Oh cium komo salakina hideung mah anggap we Hajar Aswadnya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ibu ngamanja ka salaki teh ulah keur anyar kawin wungkul sok ayeuna ku CP Brida bakal karaos atuh anyar kawin mah masih kene geget masih kene bogoh abdi we ce duka kunaon da keur anyar kawin mah meuni cacadelan ngobrol ge gedeblug labuh abdi meuni ka salaki teh embis gebis ge meuni embis cek salaki teh angun cenah ya Allah ariot ya oskado nah leuleus ya irek ayeuna mah boro-boro ariot modar sia ati tajong pangaruh ai lempang kudu neuleuh gerak cenah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak ada cinta lagi. Matak punten CP beri tujuan nikah telitas kunu ilaiha dina ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah nyiptakeun serba berpasang-pasangan di antarana suami dan istri. Tujuanana litas kunu supaya hirup tenang. Ibu sok berusaha hirup teh kudu enjoy tenang santuy ulah sok mikiran pangaboga batur. Ieu mah tatangga meuli kulkas ece nu muriang. Ieu mah tatangga abdi kitu biodah ece. Kamari meuli kulkas tatanggana menang saminggu biodah di rumah sakit utah-utahan wae. Dirongsen eueuh panyakitan balik ka imahna panasaran da utah-utahan wae ku salakina biodah dikerok tongongna. Ari pas dikerok teh gamar tak kulkas tatangga muncul dina tongong biodah. Eta mah hirup teh enjoy oce jamadud mikiran pangaboga batur mah yang juga Pak Haji Apip imahna geus meuni potonganna minimalis ari urang mah bilik hinis. Pak Haji Apip mah dihareup imahna aya parabola urang mah paraseuna ngebul tiap poe. Ari Pak Haji Apip unggal poe jalan-jalan make es kudu ari salaki urang mah ngadodorong es cingcau atuh aja syukuri we nu aya nikmati ulah sok mikiran pangaboga batur syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Duh hirup enjoy mah komo ibu daek seuri tertawa dengan lepas eta teh bakal 40% kakolotan menurun. Jadi ibu lamun hayang awet ngora teu kudu make make up teu kudu make lipstick awali mau apapun dengan senyuman. Ibu aya nu naros ibu rek ka mana hehehe ka pasar kudu kitu cerek ka mana hehe ka kebon pokona mah ibu hayang awet ngora sing daek seseurian rek aya batur rek eueuh batur seuri we kadinya pasti ku batur disangka nu gelo anyar. Sallu ala Nabi Muhammad. Abah aya tangga teh tidinya abah aya tangga teh aya